tapi aing tesieun aing rek kabubah ileuweun pikeun nyumponan janji aing kasih Kakang Suyudana yang panyicingan para Kurawa babu pun tipidoan leuyeut batu ngarah ngababad leuweung mertani babu lanceuk Raden Bima ngabubah ileuweung Sepanjang jalan anteng nyawang pangalamunan pilih bakat lukas Terima
bingung kudu kumaha ieu teh. Alah, si monyong bareng dari kadinya di paling manapun lain sampai di sunnah kolam. Palingnya kolam. Kadinya apik kolam. Kadinya apik kolam. Gerimis asorenakeun ngeungeungan sebulan ieu terpikir baik angin awal jeung cipanon mau penting ya nu penting urang penting nah udah aing disurangan ieu teh aing disurangan eta barasna surupana penting ieu nu anjing bentes eta kado kitu dulu kalau anjing nu mulia anjing kamu selarang mau bener oh rek kita ngomongan anjing mana gue aku subuh ini kita sare saya dari uang mah hari tadi bawaan karunya hari di bawaan nak itu sudah mau masalah kecaukan wae rombongan mantap yang buru-buru yang saking langit kenalangan ampel gati kumantang sepani muda kulungan jebak kastari itu pengawal sikratan terdekat kawinari sikratan terdekat tuna lampak na yuk arjun kairing para pawangan anu dilawak tos ayeuna kacarioskeun ieu di lokasi siang alas pantari aya hiji putar nyucirikan batu taya sanggeus anu padawasa ieu padawalanana panu panawasa wani dengan saukur nyucirikan hiji nan saukur ngagalen peran batu di mana di sawah di kalangan batu sok kadang-kadang nemukan jadi tapi hari barang dicakatan Bandung Nawasa ieu batu terjadi batu deui kadang jadi kada sumar-sumar di kalangan ieu Bandung Nawasa ya apa geus
Patung-tung panangan di sisi laut jeung angka urang bulan mata jeung angka bisa lagi. Anu di awan biru Ya ke kawah darajat. Lir Petra silatan samedangin ang durung ngapangitot durung ngumipai nun barang ieu barung panawasa ujung raos nyawa tulisan Dewi Bintang karaos aya nu atos teutatani aya sanes Raden Bima anu nyidik-nyidik kalakuan barung panawasa galir tolan batu atuh dari sampeukeun sakila ieu batu dihancurkeun ku Bima teh kawan Rusak barang batur kemarin. Aing ke apa dia batu maneh halangan bicara naik main aduh bangsat leuweung ku batur dipelak ku maneh dirusak wae Rumah tangga sih mah rusak wae. jahat maneh ku batur dipelak ku maneh dirusak Jahat kelamin. ulah ninggalin awak maneh gede ku aing mah di tarajan ieu apa perwani malah
Kawanit dening apa sakaramu Abdullah dening. Kasilih pawanang ganting kati badan marutangin mantreli emut kana gadaru japura di sanak sakilat di sanak bima para lain mangi musuh aduh hebat mana nalenting lain kerja lalu berlain kau tiga poin Kunaon tak? Garda rujak polo. Olah palingan atuh. Gede gitu lah. Siapa baru jak pepok. Jadi cuma orang gede. Bima di mana mana Pak? Tobating lewamu Aiku sabab kaulah hayang babarengan terus jeung ieu ganda. Mata kitu kaulah rek kritis ka anjeun piman dina waktu ayeuna. Ayeuna ganda runya polo barengkeun kaulah kerja man di sawarga. Ayeuna kaulah rek kritis ka anjeun piman. Urang berjuang babarengan mawa ieu ganda runya. Gini. Anjeun bakal boga tanaga sawidak gajah kurang paparan manjing mari gua gara panira mustajab dan pintunya lintang di doa hujan hidung. Nuhun Pak Bupati
mega babat kilo. Tapi nasi nggak sombong kita oke. Iya mah gitu wae kentang kali mah. Alhamdulillah pada Cuma beberapa dalang lagi yang Iya. ini 10, 11, 12, 13. 3 orang lagi ya. Biro. 3 lagi. Biro ya. Telu. Sabaran. Teh nyambung. Ya. Aku sudah dicarikan, Bila dicarikan. Oke, para pemirsa yang suka nonton seni Sunda di YouTube, para pemirsa YouTube, netizen yang hobi kepada seni Sunda, pandang terus di channel OMPP Official acara COD cerita obrolan dalam. Di dalam Paris barusan membawakan lakon Bandung Banawasa, bukan Bandung Tegaliganis. Bandung Banawasa, bukan Bandung. Sanes Bandung Sanes Bandung Bandar bermusuh. Sampai binatangnya, ya si itu sabotase. Ya, dayanya gitu-gitu dah bogoheun Bandung Banawasa nitis, di dalam Paris, alhamdulillah mantap, bagus. Pesan dari saya lebih giat belajar biar tambah bagus kedalamnya. Ya. Saksikan setelah Ki Dalang Paris akan tampil Betul sekali. Ki Dalang Yayat Wahya dari Lingkung Seni Girijana berapa dulur pamili gunung. Oke. Ki Dalang Paris, terima kasih Ki Dalang Paris. Ingatkan lagi. Bagus. Oke para netizen, kami tampilkan sebentar lagi kami kita sambut Ki Dalang Yayat Wahya dari Lingkung Seni Girijana. Ayo Ki Dalang, tepuk tangan. Waktu dan tempat kami persiapkan. Kami persilahkan. Ya, perkenalkan. Oke. Sip. COD. COD. Cerita